untuk kelancaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan aturkan yang terhormat wakil dari calon mempelai pria menyampaikan lisan pangjajabnya atau sambutannya, yaitu Pangersa Bapak Dr. Agus Wahidin SPD MSI. Pangersa sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Teddy Rasidi beserta Ibu Entin Sustinah beserta keluarga besar, yang saya hormati, saya banggakan Pun Paman, Pun Bibi, Bapak Haji Suparno, Miwah, Ibu Hajah Neni, sekeluarga besar, wabil khusus Nanda, Adinda, Rezki, Pratomo, Eskom, para sepuh, para wargi sadaya, rahimakumullah. Saya lisankan bahwa di pagi hari yang cerah ini, kami keluarga besar Bapak Haji Suparno dan Ibu Hajah Neni Anggreni menyampaikan salam silaturahim. Semoga dua keluarga besar ini betul-betul menjadi sebuah keluarga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, tentu dengan segala hormat Pak Teddy, Miwah, Ibu Entin, sim kuring sejak nyanggakeun ieu pun adi ngawawakilan pun paman Miwah pun bibi, Cep Rizki anu sakumaha parantos ku ibu Miwah ku bapak dikenal ti anggalna dina dinten ieu sim kuring sejak lisan mangga nyanggakeun, mangga tikahkeun pasini pahet urang kamari dina dinten ieu. Pamudah-mudahan niatna ieu pun anak pun adi estuning ditampi ku bapak Miwah ku ibu sakeluarga besar. Untuk keluarga besar dari Jambi, bagus tidak bagus mohon dijawab ini pantun ya. Nah, untuk keluarga besar dari bapak ibu, engke saya kirang saya tepuk tangan we lah gitu. Pergi ke Banda membeli keju. Cakep. Agar dibawa ke kota Mekah. Cakep. Rizky dan Linda kini bersatu. Cakep. Dalam bahtera yang penuh berkah. Amin. Amin. Masih. Bawa cerutu Mandarin Cina. Kasep. Kasep ya. Memakai sampan ke Sumatera. Kasep. Bapak dan ibu hadirin semua. Kasep. Mari doakan dia bahagia. Amin. Alhamdulillah. Terakhir. Orang Baginda, orang Malangbong. Gelis Saling jumpa di Kadipaten. Gelis. Jangan lupa dan jangan bengong. Gelis. Nanti kita sawer penganten. Iya, luar biasa. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan. Tentu saya mohon maaf atas semua keluarga
dan tentu terima kasih atas segala penerimaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saseler daun satangkal, sabungkus, nyakeun sareng bungkusanana inti nama nyangakeun ieu calon panganten sareng cacananganana mangga enggal dikahkeun eta inti nama panginten ibu. Mudah-mudahan ngerti ka mafhum oge ka tampi ku keluarga besar kalian simkuring tuasa kanggo nampina saukur dharma. Selanjutnya kita langsung saja terima dengan lisan pangbagia dari wakil calon pengantin wanita. Kami haturkan yang terhormat Pangresa Bapak Robi Nur Firman. Sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syaghri sadri fayassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Sinareng manjatkeun puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu teu karaos parantos mamarigkeun rahmat hidayah ka urang sadayana selaku hamba. Ibu, bapak, kadang wargi baraya hormatin simkuring. Bapak Haji Insinyur Parno miwah garwa. Eta mah duka nomor sabaraha. Danu dianti-anti ku Bapak Teddy Rasidi miwah garwa mah cep rekina wios da anjeunna ge bade ngawangun rumah tanggi. Tapi alhamdulillah ditampi saudara. Alhamdulillah ditampi. Anu inti nama Aa Rekina anu sumping. Eta nu janten kabingah. Pamit teu aya Rekina teu aya Bapak pakinten. Nya Pak Agus. Tak eta pakinten ya. Terus anu kaopatna mudah-mudahan ya mah Pak kalau rasa abdi mah teu tiasa pantun. Mudah-mudahan namanya dikedalkeun ku Bapak Haji Agus Wahidin SPD MSI, mudah-mudahan janten kabingah ke urangnya sadayana nembe teh pantun teh sae banget sesuai aroma anu aya di gedung ieu. Tujuanana saya da eta teh doa oge nya banyak pangintennya doa. Insyaallah panginten. Mudah-mudahan pelaksanaan anu diantos-antos kedah engal-engal didugikeun nya Pak, dilaksanakeun, dipedarkeun. Oge teh hilap ieu ngahaturkeun nuhun Kakang Bejo. Aduh, hatur nuhun pisan ya abdi dipasihan. Kangge Jumarios Mayunan. Aduh, besan-besan agung ieu teh ku abdi meuni alajrih ieu teh Bapak. Mudah-mudahan ieu pelaksanaan kenging keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Bade dipanjangkeun mah ieu teh Pak Agus ieu teh kedah panjang mah ieu jalaran ieu teh waktos teh di pasian 7 menit saudara teh. Begitu nama panginten sakitu panginten ti simkuring. Hatur nuhun hapunten samudaya kalepatan kakirangan anak ai saena mah ti Allah Subhanahu wa taala ai awana mah ti kabodohan sareng kalepatan simkuring. Sakitu panginten anu tiasa kadugikeun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.